WhatsApp Baraya YouTube kabahanana bertemu lagi bersama admin moderator anjay. Ayeuna sasi ayeuna poe ayeuna upload video episode kalima kaopat ngeta ieu teh pikeun episode terakhir. Di dieu posisi Jang Karman tos jadi jalmi beunghar kusabab si Abah jeung si Ambuna geus ngajual sawah. Oke, cekidot in video. Penasaran? Enjoy, lanjut tonton videona. Halo, udah dari bapak nak, Assalamualaikum. Raya. Raya gitu. Raya Pak, oi Bu. Raya Assalamualaikum. Sahan gogorokan teh. Jang Karman geuninganan. Adi Jang. Beda geus beungar mah. Poho. Mohon Pak, ya abdi ujang Pak. Saya poho Pak nih. Nama pagawean nih Kak abdi teh. Sama Pak. Oh. Maka cari ke masa kira-kira saya tanya kopi-kopi aja itu kumaha. Nek naon atuh nanya ke si Neng Nyimas. Apa teh? Kamana? Rek amang we Pak kulon. Kulon teh kamana? Eta teh aya kebon di ditu teh pernah kebonan nih. Heeh tadi ya Pak senja bari anu. Apa lawan udah kurang. Oh Pak aman Pak jago Jang Karman Pak. Kemarin aman teh aman Pak kalem insyaallah. Gua melanggap kamu. Oh moal santai kok jeung sawa we mah teh mau berapa. Oke siapa kalem dek Mas. Ngomong nih masa mana itu panganggoran itu Pak euy. Aya di rumah. Di panganggoran teh kan. Itu ala. Mana kelas yang penting mana Pak aja. Neng Nyimas. Neng Nyimas kadia Jang Karman ieu. Naon Pak? Eta Jang Karman, Jang Amang. Ada urusan jeung mama kumaha? Tenang urusan mama. Geun tua pang ke uruskeun. Ya satunya apa nek kalebatila kade ya Jang Karman ya udah kuring parawanan boga di dina kade nyape nya bapak Nangkang mereka mana? amang nih yuk gitu yuk lah Tapi kayak akan ngetos motornya. siap nah Reb. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Nah ampun ada si Jang Karman ulin dia make sendal ngerakeun si Mang Karman. Kang Mak amung tanggeus nu jepit. Oh nih oh neng tuh. Kira orang ngetos ya. Atau kasih sepatu lagi ya. Apaan balik ninggal itu? Teh, senja teh ucing naon teh? Tanu bekas kerapnya aduh. Senja mana ya Kang? Itu aja ge lo. Turun lah beblah. Tinggal itu naon itu? Lah ka serap ge kah? Ampun teh. Ah matahari nanti ngaran teh senja teh ucing gitu. Ah, cari lah. Aya nu obrolan mah teh penting deh kah. Tapi yang ngobrol deh kak doh. Sing sabi kira, neng terang teh ya kembang naon. Matahari. Ada matahari itu dah. Itu kembang teh indahnya. Indah kos neng indah aduh. Indah banget deh lah. Ya jadi kumaha aja. Nah di tempat ulin we aja. Orang ulin we gitu. Imah kebun. Lu kena aya tuh kebon-kebon kena sakieu bisa ada orang bapanan teu ngumpang ngape lah lieur kenapa rusingkeun. Tuh tinggali senja. Apa senja mana? Mana senjana? Itu nu serap ga doh aja. Senja bagaikan naon ya aduh bagai naon ya. Udah nyaho ngaranna tapi teh apal itu rupana kos kumaha maneh apa? Itu mah matahari caranya senjana mah.
Apa itu senjata cerita teh? Patah. Campur senjana. Aduh kumaha tuh senjata teh apa lah mah aduh cek mah tuh senjata ucing lah. Itu mah matahari. Jangan teh. Neng. Da akang teh berdatos lila ya. Kenal jeung neng teh. Nah akang teh bade nyarios we nama kitu bade ngawanikeun panginten. Nya eta. Hep lah kalem. Aduh, aing nonton lagi asa kumaha ieu mah euy. Asa perih hate teh ieu mah euy. Aduh. Kudu geulis kudu kitu patut mah. Nyerosana tukang meniasan serek-sekan kieu. Kayak geura antosan kedap neng. Terang tuh neng. Sapertos tapa akang teh timimiti papendak jeung enteng teh kitu kumaha aja hate teh asa dodorododan teu bebeledagan gitu teh ku naon mungkin aya rasa akang teh berka enteng teh tah maka di dieu berenang akang teh bade ngungkap rasa akang gitu neng hoyong teh jadi ngomong akang. Jika nama mah biasa Kang, tapi kudu aya pilihan. Piraku pat aduh piraku moal akang teh ieu ini tegas beunghar sawa di mana-mana piraku moal naik aing mah ya akang tegas beunghar itu ganteng pokoknya mah boga alah boga sakarupa pokoknya bakal bahagia pokoknya mah akang mah piraku moal naik atuh aing mah ngacok bu kapan ya emang akang baheula miskin gitu buruk rupa hideung da sakarupa lah. Aing dapat akang tegas beunghar ieu tinggali motor rame sekieu gede da ieu. Aduh, bila kumpung kene aja akang. Ayo, berarti enggak ditolak. Ayo gitu Kang. Kenaon atuh? Naon sok jelaskeun, sok jelaskeun. Naon. Terus hoyong enggak cukup banget. Naon Kang. Kang. Kumaha sok atuh jelaskeun nu sajelas-jelasna. Ya, pasti ada sebab Kang karena. Alhamdulillah siap akang. Aduh alhamdulillah. Kumaha teh? Biasa aku. Tuh baheula make kudu mere harapan ka aing teh. Mas marah sama akang tapi ngasih kabar akhlakna rajina tapi masalah hati mah cantiasa Aing mah. masalah hati mah bisa dipaksakan ya Nya tenang naon neng ari kitu bah. Aya teh hoyong neng mah eta kajamanan neng nya. Sabios sabodo eta mah hak neng. Ternyata benernya maneh sigat senjata ya anjing datang sesaat dan balik begitu saja tanpa pamit. Dah lah mungkin iya nasib baik. Liar pusing. Alhamdulillah deh turut berduka cita. Astagfirullah turut berduka cita. Poho. Turut prihatin kepada Jang Karman. Semoga Jang Karman bisa menemukan cinta nu sejatinya. Enjoy. Hatur nuhun baraya. Assalamualaikum.